tapi sing inget Bu nu aya dina ieu nya Bu di bejaan bapak-bapak jeung ibu tapi ngamejaan nu ngaranna hirup rumah tangga anu boga kewajiban penuh teh bingpin teh nyaeta salah eta teh kabeh salah kewajiban salah nyeuseum kewajiban salah citarik nyeuseum kewajiban salat masak kewajiban bebersih kewajiban ngepel salaki gawe menerkeun genteng beurkeun bato jadi kabeh kewajiban salah bener teh Bu dibelahan Bu tenang da awewe mangan saeutik atuh asli awewe mangan saeutik hiji malah mah nu alus mah hiji salaki denon awewe mah nyaeta wajib teh wajib taat nurut kanu jadi salah muncul salakina neng pang masakeun nya masak dia mati aya nu ngaku keur bae we teman lamun kasiniran berarti heuh gerak geuat benerkeun lah sikap teh salah buka panto sugan teh kenal ih sugan teh geus dandan ieu Bu cawig-wig salon pas koyo di mana-mana teh jangan teh meureun tadi teh ya oh hei amit-amit aing mah hidup ini kukutu awak bau bawang amit-amit aing tali kutang pegat hiji ku paniti amit-amit aing nah rek betah gitu salaki juga gitu salaki ka awewe siga kitu sieun aing mah beda ieu ari nu anu awewe nu non boga iman mah nya ya hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi benar teh jadi hayang jadi istri soleha Bu hei harayang bener teh nah atuh ieu baik sanajan manehna keur sarua keur tiktokan teh kieu ieu mah beda ieu mah nya tiktokan guys gitu guys kita tutorial cara membuat kerudung ya ini kan kerudung ya guys ya kerudung itu ya bukan hanya sekedar nempel ya guys tapi harus benar-benar apa namanya menutup ya ininya tuh ya tuh gitu oh. Tapi beda terus gitu teh ingat kasalakin teh lain gogorowokan juga tadi itu oh ya Allah Gusti Magung sia kamana ke kamana nya we yakin teh acan dugi kieu langsung angger sarua ngan kieu ieu Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aa di mana kene? Atuh heukeun bae. Sok coba bayangkeun. Salaki tinggal geder make ngadenge suara awewe siga kitu teh. Oh, tuh nih lame kene nya. Atau sesak atuh amat hengar aku kangen tau. Masuk teh Bu. Semangat. Apa jarkeun nanti ngaji tah. Sia gara-gara eta tah ucapan eta seteh. Gara-gara eta tah. Matak teu nepi. Enggak, mohon mangga sekedatnya. Pokoknya ayeuna, bias pokoknya mah anu sing disalametnya jalannya mohon. Pokoknya ayeuna nya. Mohon, I love you. Love you too. Aya lalakina pan bingung. Sirik loba batur. Loba batur. Era mun nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah langsung simpen HP-na. Awewe nu bener mah. Ya. Langsung mandi dangdan. Dangdan yang salaki make baju anu rapi. Ieu dibedakan. Bedak sedau bilason lipstik biakeun yang salaki teh yang salaki nih yang batur di muka unang kakora konon payu ieu teh nu kabageana teh tukang ojek oh sano seungit kudu diseungitan datang salaki teh lain bau beleno seungitan cek kunaon? Kunaon? Kudu seungit. Heuh bayangkeun atuh. Di kumaha osok di poe tara. Heuh, intina mah kudu seungit nya, kudu seungit. Heukeun bae eta mah khas nya. Khas eta nama keun bae. Kita. Beda eta mah jadi nungguan barinya nungguan teh make sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli sabari masak teh juga nu tadi itu barokah acan bener kan? Osok butuh sholawatan dah. Aing aja berwari. Udah apaan cenah laguna lagu ayeuna abi mah. Laguna da ngese cenah eta. Heueuh tah pangaruh eta teh. Aku titipkan. Cik. Coba. Coba. Aku titipkan lanjutkan perjuanganku bahagiakan dia kau sayangi dia seperti ku Sholawatullah Kira sakit dulu. Sholawatullah dia matanya tong ngalamun ngalak fokus ini
tak gitu tah. Kirana bercabang. Bercabang atuh dah. Pan kamari teh tos aku berjanji teh. Eta laguna mah naon lagu ieu baheula beda jeung ayeuna. Naon tah? Laguna naon nya? Baheula beda jeung ayeuna. Atona nu ayeuna mah naon? Kumaha laguna teh? Nyiar. Hah? Nyiar anu. Nyiar momokan kakurangan. Gaji sabulan teu nyukupan. Hadong aku ya bari jeung capehan. Barang numpuk di pak gade. Geus beak bagde kenal kabutun teureun. Gelistik jeung sakola unggal bulan teu boga. Hayang nu ngabejaan kaya geus mimiti ge. Mun butuh kaperluan minjem darah rese cukup pakai KTP. Aku berjanji. Eta teh aya nu Salasa, aya nu Rebo, atau Kemis. Atau lain sadari buas kosok sih ya. Masih cara nangir. Yo, sing karunya atuh kasalaki. Ibu-ibu hampurannya yo, hampura. Lolobana gara-gara teu non teu narimakeun isu atawa geus nyangka bas lamun aing teu nginjem atuh ti mana aing dahar tah. Geus kupur tah teh Bu. Tah hampura. Teu yakin berarti ayana Allah. Udah mun teu kieu mah tuh kumaha abi enjing lain kitu konsepna. Mah teu yakin ka Allah. Bener teh. Heueuh da cenah da ieu teh cenah katerangan ieu teh geus naho abi teh ngana moal dirasakeun lain ka urang. Teu kudu teu karasa da kumaneh mah cenah urang hirup urang sia kumaha. Apan geus disebutkeun manusia teh beda-beda. Ye. Wa ma khalaqa. Punten. Ain. Wa ma. Eta mah kadinya sok ieu mah. Tapi eta ge bener kita. Wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sayakum lasyatta. Sanyana nyiptakeun teh ye. Lalaki jeung awewe teh eta awewe mun ngaranna manusia awewe jeung lalaki teh inna sayakum lasyatta beda-beda. Kabutuhna beda-beda, pagaweana beda-beda, anu dedeganna beda-beda, anu ngomong nang cerewet aya anu sok cici dia sakali ngomong pika nyeriin batur. Aya nu kabutuhna ge dina kabutuhna ge beda-beda. Dalam tangah wae kaluhur mah lieur. Pasti panas kok batur mah geus. Batur mah ngarasaan lagi dahar jeung daging sapi. Urang mah kieu we jeung uyah deui jeung uyah deui eta lain dahar. Salahna mah sok nyebutkeun da urang mah eueuh deungeuna cenah. Jeung amuk-amukan lalaki yo, amuk-amukan lalaki. Wah, urang di mana? Geuleuh tuh aing mah. Di mau dahareun. Masuk kumaha ieu? Pamajikan aing goblok. Kala. Pamajikan mana eta? Dinten teh pamajikan mana? Nanya goblokeun ka aing. Mari gitu. Cenah lageul geus kieu teh mah. Geus tanpa ngagorengkeun pamajikan maneh kunaon ieu kesebut. Di sana di imah ieu eueuh dahareun eueuh deungeuna. Eueuh deungeuna, bener? Deungeuna. Aing mah usaha teh. Usaha urang mah. Sok mere ka wajan kosok. Aing kemarin cenah mah geus beak.
sadar geus beak si kan Mbak sekali makan ya geus beak maneh gitu kan cik aing hayang nanya ari maneh dahar teh kunaon ya teh heueuh ambek eueuh dahareun eueuh deungeuna cik hayang nyaho ari maneh dahar teh supaya naon pan aing teh tadi tak leuleus teh dahar ning mana bisa ngamuk si teh tuh bisa ngabandingkeun eta berarti naon aya tanaga keneh oh eta aya sih tanaga nah atuh lain aya tanaga mah apaanan kudu namanya tadi makan kudu nama tingali deungeuna tanyakeun bener-bener ulah make emosi kunaon kunaon teh teu aya cenah ieu mah rumasakeun diri keun wae ku uyah oge aya teu uyah teu cek celebek dahar geuna jadi tanaga da lain geuna atuh bari oge cik punten nya Bu ari dahar anu wajib ngeunah atawa seubeuh hah ngeunah atawa seubeuh ta eta nu duanana eta nu bakal nyelakakeun asli bener atawa mun seubeuh mun hayang ngeunah punten lamun seubeuh nya mun ngeunah teu seubeuh-seubeuh rek kumaha kaasupan naon kitu ngeunah we tuluy nyawa ketika geus seubeuh teh manehna geus cengkati geus hese eta teh kaleulewihi tapi mun dahar farduna atawa wajibna seubeuh urang teh ieu tingali tek rasana geus seubeuh aku keun ieu geus diri semoga sing jadi tanaga keur nya rezeki nu aya di hareupeun insyaallah bakal tuluy eta lamun ngeunah masuk kabayang lamun hayang ngeunah wae sidik boga nage ngan 10.000 hayang meuli nu 50.000 moal dahar-dahar bener teu tarimakeun anu aya beres gitu yang ini ampun yang kabin nabi na eta gara-gara tuluy kadinya aya nu ngabejan mung butuh kaperluan ingin teu hararese cukup make KTP nurutan ayeuna mah nurutan tatangga ka kosi pak parijeng teu bebeja ka salakina ieu nu leuwih cilaka sedengkeun izin ti salaki teh eta teh wajib hukumna bener teh Bu oh tapi sing inget Bu nu aya dina ieu nya Bu ieu di bejaan bapak-bapak jeung ibu tapi ngamejaan nu ngaranna hirup rumah tangga anu boga kewajiban penuh teh bingpin teh nyaeta salah eta teh kabeh salah kewajiban salah nyeuseul kewajiban salah citarik nyeuseul kewajiban salat masak kewajiban bebersih kewajiban ngepel salaki gawe menerkeun genteng menerkeun panto jadi kabeh kewajiban salah bener teh Bu dibelahan Bu tenang da awewe mangan saeutik atuh asli awewe mangan saeutik hiji malah mah nu alus mah hiji salaki denon awewe mah nyaeta wajib teh wajib taat nurut kanu jadi salah muncul salakina neng pang masakeun nya masak atuh nya heueuh neng nyeuseul nya nyeuseul mun menerkeun genteng tah mun eta mah baledogeun ka salakina sia teh kos
posena laki hartina eta teh aya tugas masing-masing ngan sing karunya kalalaki ya Bu ya lalaki mah bakal pertanggungjawaban di dunia jeung akhirat. Kadangkala mun ibu-ibu punten dak gampil emang sebenarnya mah itu hayang jadi istri soleha, hayang jadi istri soleha anu geulis bener ibunya Bu. Bu, Pak, Bapak ayo ini Pak, pangungkeunnya resep banyak. Pamajikan geulis banyak. Resep banyak. Resep geulis seungit banyak. Modalan atuh. Artinya modalan ku salakina. Bener teh? Setuju? Kari nurut. Lagi ngomong popolotot mah hayang ngamanting berenang. Gimana? Mana tuh jangan lipon di Allah. Bikin ku dua jati cenah kituan digosrokan atau di kudu kumaha teu ngarti aing. Jadi hartina ieu teh bakal ngabina naon keluarga teh ngasilkeun budak anu soleh jeung heupan tujuanna teh bari ngadidik budak generasi anu anyar urang teh bakal nepakeun kahadean. Jadi tadi kita cenah fastabiqul khairat. Jadi balap nyeun kahadean nyapotnya. Yen kahadean lain jang isukan ayeuna ti ayeuna bisi tadi teh hirup patungkul kupati maot teh nyaho di mangsa bisi kaburu dicabut lain engkewe lain kitu konsepna jieun kahadean saeutik oge mudah-mudahan urang aya manfaatna lain jang batur jang urang lamun urang geus manfaat jang urang geus manfaat piraku teh jang batur teh manfaat sedangkan aya katerangan nu alus teh nyata manusia anu boga manfaat jang batur atuh manfaatna mulai kieu manfaat cek asal da urang mah teu bisa mere teu bisa naon teu nanaon coba ngalakukeun manfaatna mulai kieu urang lamun ini sabar terus kaciri ku batur teh punten nya meureun dicontohan ku batur teh eta pan manfaat nya lamun urang teu boga sugan teu boga kumaha kudu terungsing ka batur keluarga teh anu mah cek batur teh ini resepnya keluarga itu sugahan cenah pernah kadenge naon paseapan hanteu cenah mun siga kitu nurutan isukan mah moal tah eta ge manfaat beureunna bener teh Bu Pak insyaallah minum habiskan jangan dong tak etan kalau leuwih teh nyobung hak aing jadi intina Bu muten lah ieu teh kakaranya king anu intina mah naon ditepikeun ku ancepot alhamdulillah dibeberkeun deui nya dibeberkeun da eta keneh da manusia mah sabaraha kunaon atuh cenah manusia teh cenah siga anu teh diberean atuh mun adil kabeh kabayang gitu tong boringan lalir moal rame ieu dunya mun kabeh hade mun kabeh beunghar kabeh saha nu rek bangun imah lamun beunghar kabeh bener teu jadi aya manfaat ngan ieu nu beunghar ulah ngarasa beunghar nu miskin ulah ngarasa miskin. Gak konsep lagi, ya mun cekolot mah ulah hayang beunghar komo miskin. Tapi lamun dibere ka beungharan kumaha ngokolakeun anak ka beungharan eta jelema nu mangpaat. Kumaha lamun ka dibere miskin? Kumaha narimakeun anak ngokolakeun anak? Kabeh oge ye di dunya mah nyaeta kabeh ge ujian bahan ujian pangkat ujian. Puter nya Pak, Bu. Lampaku cek ka sana. Begitulah belak cangkeng aing kabeh dibeli teh punten ngan 5 tahun cek sananya bener 5 tahun teh eta ge
anu bener diterima. Atuh cenah aya pemilihan deui saya supaya itu bisa keneh maju. Meureun. Tah cenah kege tah ieu pelbang teh engke ge sugan we di tayu kege urang mah bisa. Dunya loba keneh kumaha mun dunyana geus cokot. Kepercayaan geus teu beunang. Jadi kabeh ge bahan-bahan ujian ketika urang ditamahan harta urang diuji kunaon bisa teu urang naon cicing dina martabat nu hiji tetep urang mah henteu teu ngarasa beunghar urang aya nu ngabeungharkeun kumaha urang dina kamiskin ulah ngarasulah tetep urang mah tarimakeun ieu teh naon ieu teh aya naon ya Allah mangga nyangakeun kabeh oge lamun bener ulah ngarasa bener kudu istiqomah benerna atuh salah ulah lamun geus salah komo ieu mun geus salah ngalakukeun salah aing mah da masigana teh moal ieu nang moal ditarima ka salam teu kitu satungtung urang bisa tobat ti ayeuna keneh bahkan cekasana mun bisa mah tobat teh unggal poe bahkan unggal menit unggal detak jantung teh urang ditobatan sabab naon can urang mah teu nyaho urang ngalakukeun naon kamari atau tadi geuwat toh jadi urang teh alhamdulillah poe ieu mah urang teh nya mudah-mudahan urang poe ieu atau penting ieu teu aya dina tempat anu rugi urang aya dina tempat anu untung amin terus teh pot sabab naon kadang sok sieun urang teh ngalengkah teh jadi tuluy we dina kasalahan atuh di dieu meureun saeutik insyaallah nya saayat sakalimah sadi jadi hikmah keur sararea jeung hampura nya potnya lain hartina si ohang ya hampura ieu lain hartina si ohang teh semua mending ngomong tuh si galuh hampura dalek ke si ohang mah teu rek ngatur hirup urang di nya lain nyarekan urang dieu ieu nyarekan si ohang pribadi sabab dina Al-Qur'an oge teu aya saayat sakalimah pikeun ngatur hirup batur terus banyak ya. Al-Qur'an teu aya jang ngatur hirup batur tapi nu diatur teh hirup nu macana nya ngatur nu macana bisa teh urang geus maca dibacakeun ka diri aing teh geus ngalakukeun ieu kitu intina mah sanajan saayat aya loba ayat nu dinyaho atau surat nu geus loba apa anu apa aing teh dibacakeun ka diri mah da punten coba lamun saayat tapi lakonan kurang bakal muka insyaallah terus teh Bu Pak hampura bisi si ohang loba salahna batan benerna da si ohang mah lain ustad tadi salah tadi nyebutkeun ustad keulah ulah aing ngaji tapi alhamdulillah ieu teh kersana ilmu karom Bapak Ustad ganeng geus ilmu karom terasa Kang Ohang geus Mang Ohang beda ieu mah kala ngeueuh Mang Ohang ade bisa dibanting bae maksudnya kitu Kang maksudnya kieu pot nya lamun si ohang ampura lamun si ohang akuanan demi Allah tadi oge pan tadi disebutkeun urang mah dionang ka dieu lieur ayeuna disebut ustad asa aneh ulah geus Mang Ohang ieu mah si ohang Mang Ohang nya tong aya minibat ustad lain guru wing mah atuh lu bener-bener geus lu pasantren anu kuliah di jurusan anu di bidang agama eta nu sabener-benerna jadi ustad ai uing mah lain tapi alhamdulillah Mang Ohang tah kitu geus hoyong disebut Mang Ohang mah da abi mah hoyong nyebat ustad ieu teh geus simpen alhamdulillah abi teh kenging ilmu dina wengi ayeuna teh da ieu mah santren mah pan sanes di aing ngaos mah sanes di pasantren hungkul nya Bu inu kieu ge ngaos sami ieu teh alhamdulillah kenging ilmu da abdi ge ieu teh kageuingkeun ieu teh tadi teh alhamdulillah abdi teh
tiro rompok teh ka dieu teh hilap deui teu niat abdi teh. Teu bismillah da eta eleh geumpeur teh geuning. Da biasana mah abdi teh sok bismillah tawakkaltu ala Allah. Tadi mah poho. Tadi mah ek memeh mangkat teh ka pamajikan teh kumaha nya nih aduh. Ge pernah sareng artis anu terkenal ieu nepi ka beureum beungeut teh dina eta itu mah hang teh. Lain artinya kita eta ge ku ade. Paniatan eta ge bener geus ngaekeun kade. Lamun mandang si Ohang artis tadi gede ku ciptaan sorangan punten. Ka mana Allahna atuh. Mohon. Tapi da eta ge cek batur. Heeh, ieu mah ka mana Allah. Jadi urang tetep lamun urang ningali kaluwihan batur ya, kudu tetep urang syukuran. Ulah nita syukuran kalau itu bisa apalin itu mah. Da itu kapan keur diujinya bener teh. Syukuran kurang ya Allah, nuhun ya Allah tiasa di pernah sareng jalmi anu dipasihan kalewihan ya Allah. Alhamdulillah mugi we si anu teu eta teh sawajeng anu akeun sorangan. Bakal malih. Nya bener teh. Sini duakeun, kan bae batur teu apaleun oge duakeun. Ieu mah batur dolim, didoliman deui sareng bohong. Batur dolim doakeun ku urang sing soleh, sing bener we kitunya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bener Ohang. Amin. Atuh cing majeng janten senimanana dirinya alhamdulillah pan aya dakwah nganggo seni mah benten dirinya. Terus jadi resep kapungkur deh ka abdi aya anu ngadebat mang ustad eta kan Mang Ohang da keukeuh ame hengi mun Pak Ustad kaneng Mang Ohang gitu aya nu nyarios abdi teh cenah dakwah teh ulah ngabodor eueuh ti rasulna tapi geuning barang ditalungtik aya hikmahna waktu kapungkur kejadian aya salaki jeung pamajikan paseha Mang Ohang nepi ka pengajian teh teu batanya aya di pasihan seni mah pan teu karasaeun nalika si cepot ngabodor teh salaki jeung pamajikan nu pabaeud-baeud teh barakatak sareuri teu karasaeun salakina teh nanya resepnya neng uhun eta geuning jadi patanya anu tadi teu patanya teh baeud jadi patanya geuning aya hikmahna geuning nya tah eta anu ulah halus ya nya bener anu alus anu ulah teh ngaheureukeun agama terus lamun meureun kitu nya ieu mah nepikeun mah apanan punten apanya upami teu lepat ieu upami teu lepat da si Ohang oge mata kuantun siga kieu teh sabab pernah dicarekan cenah naon saha apa nya kaya Haji Sepuh pangarsana Kyai Haji Kyai Haji pameditu mah sebadat teh rayi bungsu napona rayi bungsu almarhum Bapak Asep Sunandar Sunaya sateh Pak alah astagfirullahaladzim alim sebatin namina panjang bias anjeunna masih kena aya ayeuna alhamdulillah dicarekan hari sia pek teangan dina jero nya peteng keteranganana ieun non dakwah atau ngelingan jalma teh eta kewajiban ustad lain cek anjeunna jadi sing horeng dakwah mah eta kewajiban manusia sakabeh manusia sanajan saeutik eta tegas dakwah maneh tong iceun sampah didinya bisi didinya mah kemenet tah sakitu ge geus ngelingan sarua jeung dakwah leres teh waca leres kitu jadi teu naon pokona mah teh si Ohang jadi wanita teh nya insyaallah ngan bisi cenah si Ohang si Ohang lain nama geus teu rame dateungnya heukeun bae we berarti da geus kabagi dua ayeuna mah meureun si Ohang aya nu resep kieu aya nu resep kene siga baheula ngan insyaallah si Ohang mah da muarobah si Ohang mah muarobah insyaallah
ngan beneran si Ohang ge boga kepentingan jang diri pribadi si Ohang oge hayang beneran leuwih hade keur naon atuh ditakabatul balap yen kahadean ai si Ohang kieu we jeung kieu cepat tuh wani ana ngomongkeun kitu cenah koso bener wae heueuh pan aing teh bener kitu nyarekan sorangan kitu intina mah mata kamari ge urang mata pot kamari wing hampir dicarekan di hiji mall wing di mall ieu dicarekan asup kalau dicekatan aing dicekatan pada make meureunana baju kieu ieu make lain kopea ieu teh make iket kopea urang teh geus ieu teh geus padahal urang teh sarua geus kieu di hiji mall asup ka jero tok Pak maaf jangan pakai ini cuma ini pakai bajunya yang benar cuma maksudnya meureun peda make ieu sarung ieu pakai kaos ieu make iket kemarin tenyu si ganu tenyu rupa di nama meureun cita Pak teh inget punten cita Pak punten mohon apal abi teh wah sok Ohang mana cenah si Ohang mana oh cenah Ohang ieu mah Ohang palsu cenah Pak punten pola teh kelak dipegat mah di tangan bener cenah mun nyage cenah ieu tingali disangkana barang-barang mulut itu ditingali eta mah dina buk teh di bukaan eta mobil dibuka atok kitu eta mah tek kakara percaya ningali teh aya dus aya bakaka aya teh beas bener lah itu mah kakara teh oh mun tos ngaos di paling mana tah kakara eta tadi aing diamekan teh batak bisa aya ngarekan ieu mah sok we eta kana mobilkeun we tapi duka wengi ayeuna ye boro-boro bukan bae kata ada ieu mah heureui nya tapi dah katingali tadi panitia sibuk miliaran kerdus duka ka kunaon eta ya pokokna mah kieu urang silih doakeun nya sadayana dan bae ridho si Ohang jadi nu kieu ridho doakeunnya si Ohang sing istiqomah amin ya Allah ya Rabbah amin lain kunaon si Ohang ge ieu teh matak tadi nyebutkeun bisi nauzubillahi min dzaliknya teh nyaho bahwa si Ohang turun ti dieu bener kejadian maut iya tapi nah kudu da teh nyaho pan bahwa si Ohang heula bahwa pajajen heula atau aku wah gitu bu tangan sih bu artinya kieu tuh anjing rek serius sih segeri itu sini gitu artinya kieu mudah-mudahan kabeh nu aya di dieu ketika oke dina mangsana dicabut ya rek iraha rek cekasana heubeut bisi kitu iraha bae mudah-mudahan tah waktu ieu teh urang kacatet ya kacatet dina ngajalankeun kahadean amin ya Allah ya Rabbah bisi si Ohang oge enak cenah tadi mah nolak tuluy urang nanaonan kikieuan bisi tapi dipikir-pikir heueuh sieun urang oge mudah-mudahan we lamun urang paling henteu urang ka dieu si Ohang ieu nya bisa silaturahmi eta ge hiji kahadean. Terus teh cenah teh cenah meueuh ilmuwan teu nanaon, teu aya ilmuwan di si Ohang. Bisa jadi lupa tepung ieu jadi aya ilmu. Ya bapak jeung ibu sah bisi nu tadi tara papangi ayeuna papangi. Jadi ilmu mana di mana ayeuna? Urang mah gawe di Jakarta atuh urang ieu. Urang sayang gawe cuma mana mana sok nyupir. Atuh urang eueuh supir geus jeung maneh we ayo. Tuh. Aya manfaat. Beres teh. Sakitu oge lumayan. Nu penting mah sing manfaat setiap lengkah nu digerakkeun ku urang. Amin ya Allah ya Rabbah. Mata kitu pot sok
Naon Wah main. Naonan. tapi leres Pak Ustad ini segala rupa ge aya nganggo seni maraos gitunya kalau berdakwah oge leres saja oge dalang biasa dakwah begitu nya atuh kantenan Pak Ustad Ohang ayeuna pengintennya mudah-mudahan istiqomah Amin. Dina dakwahna dina senina sabab agama tanpa seni oge tidak bergairah ya atuh alhamdulillah geuning simkuring oge kenging ilmu naon rupiah nu didugikeun tadi teh ku Pak Ustad Ohang teh diserat ku abi teh alhamdulillah jadi ilmu jadi bahan ongkoh kepayuna teh tah ieu teh punten we da nembean jadi galeumpeur da kitu bararingung jadi geuleung da kitu mah nya pokona intina wani-wanikeun karep hantina kieu ieu ge ka sadayana kadangkala ulah nitah jelema bari jeung ngaharepkeun atawa ditukeurkeun jeung kahayang urang tong boroning nya mata ke tong boroning ka jelema geus pugu lain mah lain non maksudna da pasti kabatas kadang-kala manusia ningali ka jelema lain berarti hayang resepna ku lucuna oh hayang lucu hayang sisirian tah kade eta oge bakal kira teh naon cenah teu rame jadi akhirna nu kasiksa diri sarua ya eta teh intina ulang kan we sakuluyurna ngan urang apa si Ohang si anu teh tukang anu hayang wana mah we mudah-mudahan barokah kabeh kitu intina mah ya intina kadangkala balik deui urang oge mun ngadoa kade ulah sok ditukeurkeun jeung kahayang diri masing-masing ngadoa bae ulah sok jadi maksa akhirnya ya Allah ya Rob abi hayang motor peda batur boga motor eta usaha sabab lain kunanaon bisi isuk pageto tutuluyan hayang motor Allah teh puntennya Allah kalakah lain resep kalakah bendu atau kalakah muji deui dihenteukeun tong waka naon nu bakal kajadian dina deui urang pasti bakal ngagud naon bakal ngagubrak bakal turun keimanan urang nah bab naon keimanan urang bakal turun lain turun deui buat mungkin tidak ucapan atau nah kalaki puntennya sok aya bohong Allah teh maha ijabah geuning teh dijabah wae tuh akhirnya jadi kufur gara-gara sorangan pada Allah mah nya mah ijabah ngan ijabah teh kumaha Allah urang mah sok we urang mah ngalaksanakeun duit doa usaha nu dibarengan ku iman jeung takwa insyaallah lamun doa bener dibareng doa na bener-bener ku keikhlasan dibarengan ku iman jeung takwa meureunna ngadoana ge sebenarnya mau dibarengan usaha mah da boh yakin lah cek asana mun teu aya iman jeung takwa ieu doa jeung usaha moal jadi nanaon malah mah ngadoana ge bener kitu teh teu pugu sabab urang teu iman teu takwa kanu nyiptakeun urang naudzubillahi min sakit deui ti si Ohang Mahampura bisi tebih ti marganing utami anggang ti marganing utamana sekieu kabutusanana si Ohang meunang aya nu resep keneh isuk pake torek ngonang heug insyaallah teu bentrok mah da si Ohang teh alhamdulillah dina bulan ieu wae alhamdulillah kondangan teh karek poe ieu balik oh intina kan tergantung rek resep rek henteu nya
poe ieu anu kudu dikaji teh lain batur tapi aji diri pribadi sakitu teh hoang pot lah sok disirek ieu keun ngaduakeun mun tong ngeubeul nek kunaon atuh kalakah ngageup ieu aya kudu daerah aya teu aya alhamdulillah Mang Ohang lah resepnya bu insya Allah diundang deui nurna teh ngan moal cepot nama meureun mudah-mudahan ieu ge pancing ieu nya mohon mudah-mudahan da geuning aya dina seni teh jadi loba dulur alhamdulillah aduh alhamdulillah mudah-mudahan sareng Mang Ohang ge neras kitu nya nya eta mah kumaha Kang Ian we ah ya meureunna ningali ayeuna geuning cenah hambar kitu heueuh teh ente keur ngabandungan heula Kang Ian ieu teh dan tadi teh arek nemalan bisi magat omong geus bisi kalah jadi buntu ka ditu teh lah alhamdulillah geuning syukur muni mundur geuning ti Pak Ustad Ohang teh anu sakitu luar biasana mudah-mudahan masih tambah ilmu amin ya Allah atuh khususna kanggo Pak Ustad Ohangna umumna kanggo urang sadayana da ayeuna mah geuning aya ngabahas perkara salat mah geuning sadayana ge tos arapaleun Pak Ustad Ohang kana salat dugi ka budak TK ge tos arapaleun ya Pak Ustadnya nanging kadaekna ayeuna teh geuning nu hese teh terus kitu nya terus dah aing teh kalah jadi serius dakwah ge teh atuh nyaho aing kalah jadi mata oke kieu ye ceuk oge ieu dengekeun kadangkala ya nu jadi masalah teh si Ohang teh tukang geureum ketika ngobrol ke kieu kudu serius cek diri pribadi kana naon bisi ngabalerang ka kabeh seniman ya kitu tabisik aya kecap agama diheureuykeun naudzubillahi min ngan bisi aya aya loba salah nabatan bener nanti si Ohang hampura bisi aya nu teu kaharti hampura ye ka urang di tanyakeun ka ajenganna bener naon tepikeun ku si Ohang teh naon atuh kateranganna eta mah aya di ajengan nu di dieu da kudu jauh ka Majalengka mah jauh atau ka Bandung mah jauh geus kanu deukeut ieu mah ningali ajengan nu di dieu teh eta mah ajengan kukutu hampura kalau pada gitu mau nggak atas bes ya Allah ya Robi ya kekurangan naon karena balon gitu anjing gitu tuh tuh aing mau cana naon geus ngahina batur aing itu hampuranya kangnya da aing mah kieu jeung huntu jeung nyawakeun urang teh hampura da biar bonus bajing pabeulit da teh nya hola tarina ge intina mah loba salahna batan benerna si Ohang mah loba kafakiranana hampura si Ohangnya pokona mah sadayana nu aya di dieu sing barokah ya amin utamana barokah yuswa rek panjang rek ponok nu penting barokah sabab ari panjang teu barokah mah naon bawaeun urang teh di alam kalanggengan naudzubillahi min dzalik pokona urang tetep sanajan urang poe ieu ngan ukur sakali mudah-mudahan we doa mah tetep manteng antara urang jeung urang da urang teh umat muslimat teh KBOG dulur sing inget KBOG dulur jeung dulur mah ulah silih sungkukeun tapi kudu silih doakeun dina bebeneran lebih rakuting rek silih kutuk mah naudzubillahi min sakitu ti Ohang begitu epot hampura-potnya sakitu itu mobil tebih ti marganing utami anggang ti marganing utama sakitu kabuktosanana ti si Ohang akhirul kalam billahi fi sabilil haq assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.